nu nyareat antawis istri sareng pamungkas. Hapunten kasadayana itu tata acara aturan dina tarawangsa. Sakali deui sim kuring atas nama rombongan ngahaturkeun wilujeng suping kasadayana oge tolong doa khususna ka Pak Haji Iwan oge ka pemirsa Bapak Ade Batak. Alhamdulillah urang diambil ka dieu teh sanes ku artis jore-jore ibu Pak Ade teh tos kasohor eta artis profesional di bidang lawak. Alhamdulillah di YouTube, di Facebook urang sering muka pilih teuningan tah ieu gitu dina Pak Ade teh kaset. Maksudna kaset Pak Ade teh da pamungkas. Alhamdulillah. Sakitu panginten rupina simkuring sekedar nyambung carios geus langkung detailna panginten ku kasepuhan simkuring kamu ngalasna ijab kabul. Oge perangkat nayaga alatna mung dua nyaeta tarawangsa sareng kacapi. Alhamdulillah boten di lemuran sakalong aya generasi duaan masih bujangan. Insyaallah kamu raca kalau mau dugi kapoekeun obor pandit. Insyaallah bakal nyambung terus-terusan. Doa kesenana pamugi urang silaturahmi eta tadi geus sing ngacatekeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kadugi di seueur emak-emak mungkin dina dongeng teh aya ke jawara awewe nama nu eueuh nu ngelehkeun mah ambu jumi jeung nyetar sia. Eta jawara awewe ceuk dina dongeng mah. Nu mawi teh aya nu ngelehkeun, nu mawi di dieu aya kunaon mani seueur ibu-ibu. Alhamdulillah luyung sareng Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan teh teureum ti Tasik. Ari Tasik teh inung siga namanya dinten teh inung nyata anu alhamdulillah dina wangi ieu ge di jajaran ku inung-inung sadayana margi sakali deui inung tilu kali. Bapak mah cukup usaha inung tunggu rahayu bapak mah tangka darajat. Jadi nu bakal ngaharayu teh inung makanya ngakeun waraktos sareng tepat rupina mah pangdoakeun Kang Haji Iwan gaduh niat jadi pamuntangan. Nah, janten gaduh niat jadi pamuntangan margi teueuh di pamijahan. Siapa sih yang tidak tahu pamijahan? Tokoh pamijahan mah geus aya. Jadi tokoh di pamijahan teh tos teu aya. Nah geuning jelema paeh bisa ngahirupan jelema hirup. Tah picontoeun sigana meungpeung can paeh urang dipuntangan ku nu hirup. Sing bedas tanagana, sing seueur rezekina, sing panjang umurna, ya terutama mah sing soleh. Waktu serang tepatnya ngakeun teu disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Syukrining puji
ku karidon Allah kalayan kuwidina mantena ieu syafaat teh sing lebar ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina kalayan ka urang sadayana. Pamugi urang sadayana tetep tumutur kana dawuhanana piunjukna Rasul, agungna pidawuhanana Allah, di mana di dunya dugi ka yaumil akhir urang sami-sami aya dina pambela kakawasaan karomah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di kulawargina oge nu dipiajri nu dipireus salamakeun simkuring kersana Bapak Ade diwareng-rengan oge para sepuh sadayana nu sami hadir nu sami lengah di ieu tempat di mana pos RS kalayan jentre me diuningakeun di mawakil nu gaduh pamaksadan yen dina wengi ieu teh sejak ngalaksanakeun tasakur dinikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta ku ngalangkungan tadi oge cara ciri talali paranti adat sareng budaya gabungan urang hirup di tatar sunnah. Yaina dilaksanakeun. Pamugi Allah ngaridoan kana pamaksadanana Bapak Iwan oge urang sadakali. Oge mudah-mudahan ieu riungan ieu teh sing ngajantenkeun tali wawargian ataupun tali mimitraan. Diwiwitan amit sun dahalasun kaluhur kasusunan rama nu mayung mancur sayaning Allah karena kasusunan ibu nunang yang ngajantenkeun kahirupan sareng kauripan di dunia bagja nikmatning Allah. Ka ibu nu ngandung karama nu ngayuga, ka ibu teu ngandung karama nu teu ngayuga amit sun dahalasun. Kanu nyepeng dinten Kemis ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kanu nyepeng dinten Jumaah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kanu nyangking sasih Rajab. Agungna amit pun paralun anu kasuhun dilahir tutugi kabatin disareak kubli hakikat kakersaning Allah Subhanahu wa taala. Diiring amisun dahalasun ka para utusan-utusan Allah, ka para malaikat, ka para nabi, ka para wali, ka para saksi, ka para mukmin, ka para sahabat, ka para syekh jemarna, ka para kaluhun, ka para pangersa, ka para luluhur sabudireun agung. Oge amisun dahalasun kadulur papat kalimat pancar. Kasangkara, kasang rasa, kasang rosidi, kasang tali ari-ari, kasang purba wisesa, dulu muka genep rasa jatining rasa sajati. Oke amisun dahalasun kautusan Allah dipercanten ku Allah menyepeng rahab turbahan makam yang Nabi Sulaiman alaihissalam kaputrana kaputuna kami pamagat kami istri kami melahirkan lagi. Nu diwangku ku tahun 8 bulan 12 poe 7 dawuh 5 naktu anu 42 niti wanci nu mustari mungguh Gusti nu Maha Suci nikah mangsa nu uta tumarima kanu makawasa sejak nampi tumampi usik dipaparin Gusti obah parentah dipasihan ku nu makawasa. Jelasna dina Muslim nyata tasakur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakeun ku anjeunna dipangkon dimah dirojong diunjuk doa urang sadayana pamugi syukuran anjeunna teh sing dugi anu sakti sing dongkap anu kawasa atapi ku Gusti ka manah ku kawasa naon anu dicita-cita naon anu dipimangsa ku sahibul maqasid umum sakulawarga dikabul kalian diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kalayan anjeunna alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah puji syukur kakersaning Allah Subhanahu wa taala sawirehna Bapak Iwan sakali ku Allah diumarakeun ka alam dunya tos dipasihan taufik hidayah tur inayah ku Allah
ditebus ku anjeunna sakulawadi kumang rupi-rupi kaahlian dina hirup sareng uripna. Eta anjeunna alhamdulillah tos ngalaksanakeun nyaeta sunnah Rasul ngaheuyeuh rumah tanggana. Puji syukur ka kersaning Allah. Hiji aya dina karepehan, aya dina karapihan, aya dina kanikmatan. Pamugi dina ngaheuyeuh rumah tangga sapapaosna ieu Kang Iwan. Pade sakulawargi sadayana sing direpekeun sing dirapikeun nyali kulawarga nu sakinah mawaddah warahmah bin barokah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Oke atuh anjeunna dinangkus hirup sareng uripna nya di alam dunya. Anjeunna kagungan perusahaan. Oh ical galihna, oh bisnisna. Sejak sujud syukur ka Allah. Kalayan pamugi uli cepeng ku anjeunna mangrupi-rupi perusahaan-perusahaanana. Ical galihna bisnisna itu sareng ieuna. Pamugi sing dilancarkeun, sing dibangsarkeun ku kersaning Allah. Teu aya kararepet-kararepetna. Oke atuh anjeunna sakulawargi umum urang sadayana anu kagungan panyabat panyakit nu meulit dina hati, dina diri, dina laki-laki, dina jalan usaha pakaya. Pamugi sujud syukur naku alpukahna Bapak Iwan sakali Wirojong urang sadayana sing dicabut, sing diangkat, sing dibersihkeun, dileungitkeun, dimusnahkeun ku kariduan tur kubul kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Amin. Kalayan anjeunna tadi nampi tumampi ti lahir dugi ka batin. Kakersaning Allah Subhanahu wa taala sawirena anjeunna nempatan ieu bumi suci. Buktosna di daerah Cinunuk Bandung ieu sejak syukuran ka Allah kumang rupi ngalangkungan sara ciri tarari paranti adat sareng budaya anu ti pajajaran anu dibuka kumataran nyaeta ngalaksanakeun walimatul urip lemah suci tuku di kabangunan dilaksanakeun ku anjeunna dirojong unjuk urang-urang sadayana. Pamugi lemah suci nu dianggo duduk umatu dada yang mana nu dianggo tempat cicing pangancikan ku anjeunna ye. Pamugi sing raos nu nempatanana, sing raos anu di tempatanana, salamet anu nempatanana, salamet anu di tempatanana, mulus rahayu barokah aidina kasalametan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Oke anjeunna narima, tumarima, nampi tumampi ka Gusti Nu Maha Suci. Hiji di rahim ibu urangna. Anu parantos mulih ka jati bulanna ka asal. Ibu nu ngandung rama nu ngayuga, ibu nu teu ngandung karama nu teu ngayuga, ka guru ning guru lahir, guru batin. Anu wajib dihormat dihadiahan ku Bapak Iwan, oge Bapak Ade sakulawargi. Pamugi ku Allah sing dilegakeun dicaangkeun di dalam kuburna ditampi amal kasayanana dihapunkeun sagala dosa-dosaanana kalayan nanti leleberan barokah sapaatna di junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalap berkah nanti Allah nada wasilah leleberan barokah duka nanti ibu nanti ramana datahan tos ibu ramana Bapak Ade ibu ramana Bapak Iwan waktos anjeunna jumeneng di alam dunya kantos ngaluarkeun kata-kata doa ka Allah sewu putuna sing mulus rahayu barokah salamet ayeuna disuhutkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pamugi doa ibu rama sing sacik metu sakit-sakitna karabeul kakebeul harta kapimpanna nyana hirup urip di alam dunya. Pak De sakulawargi, oke Bapak Iwan sakulawargi, sadayana sing dibabalikeun ngarasaan panganna, ditepihkeun tina balaina, dianangkeun tina pancapahyana, cita-citana, doana, pamugi ku Allah dikabulkeun sapeunna jagat. Itu maksudnya. Oke, dina Yesaya
kanu nusuk muga bedah ubah kumpul ngamit namur lemah suci di Allah dudukuh mantu dadayeuh mana di lombok tempat cicing pangancikan ku Bapak Iwan sakali kakaruhun istri kakaruhun pamaget nyangakeun hormatna nyangakeun hadiahna pamugi marantena tadi oke sing kenging kanikmatan sing kenging anugerah di Allah Nedawidi, jamar di para karuhun, aku nama di Allah, ia tempat api milik, upayuan sakulawani, di amo jalan usaha, nebus hidup sarang muridna, pamugi ia tempat sini jantenkeun ku Allah tempat anu pinuh mulia mu Allah subhanahu wa ta'ala. Para padamelna sing hirup, sing urip, lahir tumekaning batin, sing sarehat, sing ngaluya, urip waras waluya mu Allah subhanahu wa ta'ala. Icagaleuna sing panjang, bisnisna sing lancar, terutami dikuatkeun ku Allah keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu maksudna. Oke atuh anjeunna dina sujud syukur tasakur binikmat ka Allah nu digelarkeun dina wengi ieu tos anjeunna ngaluarkeun hartana. Hartina boh tanagana. Pamugi ku Allah sing dijantenkeun amal soleh sing dijantankeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sing ditami-tami rezekina nu langkung barokah mu Allah Subhanahu wa taala kitu maksudna. Oge wargi-wargi sadayana nu parantosna bantos kana pamaksadanana Bapak Iwan sakali boh ku harta, boh ku hati, boh ku tanaga, boh ku doa pamugi ku Allah cita-citana dumana dikabul ijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke kan waktu tadi ngantunkeun ieu nanakon tu sautak sauti bangsa ti pajajaran buka ti mataran. Kayang Prabu Siliwangi di reng-renganna kayang Prabu Kian Santang, kayang Prabu Linggawesi, kayang Prabu Linggahi, kayang Prabu Linggawas. Nu diwuwu para wali pupuhunan ransakalong jerehan salapan ka 10 nu dijati. Kayang Geleng Panancingan, kayang Perangkat ini, kayang Mentak Kusumah, kayang Prabu Hudul Isu, kayang Prabu Panarosan, Kamestu, Kamu Muhyiddin, kayang Abdul Mantar, Kak Mas Saleh, kayang Mas Jakusuma, kayang Alirja, kayang Ali Praja, kayang Raksagani. Aranjeuna tos marulih kajati bulan Makassar. Pamugi marantena sing kenging kanikmatan, sing kenging kabagjaan di Allah Subhanahu wa taala. Pon kitu deui sae. Kudu dikantunkeun wabil khusus sahibul maqasid umum urang sadayana ngelek nanging mangkon ieu tuturan mangkonna nadamilina nadaridona agung mah ti Allah nadarido di kami tumugi kalakasannya acara mungkin pasien kalancaran kabangsaran ti lahir tumugi kabatir ti saeueut sing raos ngidina sing raos ngupingkeunana sing raos anu nyaksenina pon kitu deui nanggeun hasil maksad titik tujuanana Bapak Iwan mugi Bapak Ade sakulawari dikokeun diijabah ku Allah Subhanahu wa taala itu maksudna. Kalayan ieu rizki Pak Iwan sakulawari disodakokeun dina acara ieu diolah dipeta dikeureup disieup-sieup disipat ti rupa-rupa dikayas dijingak dibeureum dihideung ceuk paripaosna janten kuangeun janten leuteun janten sasajen mun disepatna ieu sasajen teh nyata sanes kanggo juri sanes kanggo dewa sareng demit tapi kanggo rincikeun aoseun bukain urang sadayana kalamun mun disebutna sastra genre rahayu ningrat sastra tulisan langsung ti Maha Kawasa genre ajen tinajen nyata rahayu pasawanita ningrat nyata luhur ieu ciptaan Gusti urang sabahan sabekal satunggal saciptaan sareng makhluk-makhluk nu sejen nyata nembarkeun kasayan didawuhna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hartos disasageun tadi. Oge dikeureup disipatu parupa dikayas dijinga dibeureum di hideung paraun anu kasuhun. Neda jemar pangampura di atah dari asa poh ngasakanana kirang tartib
Oh dituang dileueut kurang sadayana dilantanti nada paralun anu kasuhun agung memang ka Allah jemarna kanunya pengrahak teu baru dipersankeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Sulaiman ka putra putri Kanjeng Nabi Sulaiman kanu darat anu dicai kanu cikal kanu bisu kanu istri kanu pami ku karidhoan Allah dituang dileueut rizki ti Allah kaluhur sing dari cahaya-cahaya ning Allah kahanap sing dari tanaga kabarasan kakawasan Allah katengah sing dari tangan bagal pangawasa dari sungsung dari balung sing dari kekuatan lahir batin sehat sampurna mu Allah subhanahu wa ta'ala dari maos ulah